Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Teloheor karya Kang Rompis 2 bagian kahijinya. Nah, lalakon hiji Ratu Jin anu ngagaduhan rupi anu tamleg mirip pisan sareng hiji bangsa manusia nu namina Nyi Mimi dugikeun ka palironnya posisi. Rame ieu mah dina TikTok mah nya masyaallah. Mung teu acan diangkat dina YouTube oge dina nusanesna. Kumaha carita anu salajengna ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Kanggo anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi sing tiasa ngahibur wargi sadayananya ngarencangan dina setiap aktivitas anu nuju nyupiranana, nuju masakna, nuju santaina, nuju di kantornya. Sareng ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana kanggo nyambungkeun tali silaturahmi. Pamugi kersa nge-share nya ngabagikeun. Mugi wasilah pala wargi sadayana anu nge-share ieu dongeng Sunda di zaman kiwari khususna dina widang dongeng Sunda tiasa nanjeur deui sapertos kapungkurnya etang-etang ngawawaas mieling mangsa kapengger masyaallah ya. Tak kitu paginten pala wargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon anu judulna Ratu Jin Teloheor lalakon Nyi Mimi sareng Ratu Arum. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kesang ngagarajag maseuhan awakna ambekanana ngahegak awahing ku capek lantaran geus nyorang lalampahan nu kawilang jauh. Eureun heula Nyai amu teh geus teu kuat ieu teh ripuh ceuk hiji kolot awewe teu sirikna ngabebeutkeun maneh kana jukuh. Si awewe ngora teu nembal manehna ge milu reureuh di dinya awakna digeberan ku totopong leungeun kencana nyusutan kesang dina beungeutna nu ku samping. Ari eta awewe kolot ngaranna Ambu Esin pituin urang lemur nagrak harita Ambu Esin kakarek balik baralik jeung anakna Nyi Mimi ti lemur Cinangsi satu tas nganjang ti imah dulurna. Sabenerna mah lain nganjang tapi dititah babantu ku dulurna nu kaparengan keur hajat nyunatan. Kangaranan jalma teu boga rajeun dititah nganjang disambat ku dulur ukur jadi purah babantu. Tapi najan kitu Ambu Esin jeung salakina bahkune tara jadi pikiran estuning tumarima kana patokan hirupna.
pon kitu deui Nyi Mimi tara aral subaha sumawona leutik hate sok sanajan hirup loba kakurang pinuh ku kaprihatinan. Najan umur geus nincak 18 tahun, Nyi Mimi can kungsi kabejakeun beger atawa deukeut jeung lalaki. Sok padahal batur sapantaran manehna mah geus loba anu ngalaki rabi sarta geus baroga anak. Lamun ningali kana rupa mah kawilang pantes Nyi Mimi teh boga rupa anu geulis, tapi nya kitu Nyi Mimi tara dangdan ngaluwis dirina. Boro-boro mikiran awakna keur nyukupan pangabutuh sapopoe oge sakitu seuseut seuatna. Sanggeus ngarasa cukup tina reureuhna, indung jeung anak nuluykeun deui lalampahanana, nuluykeun deui laleumpangna. Amu esin nyuhun babawaan dina sirahna dituturkeun ku Nyi Mimi nu ngajingjing ancak pamere ti dulurna. Sakira wanci kalangkang satangtung, Ambu Esin jeung Nyi Mimi geus anjog ka imahna. Kasampak bakune keur ngadadarak mirun seuneu tayoh namah keur naheur cai. Abah, ieu pilihan kadaharan pamahanan Nyi Engkur dengan sanggup mah haneutkeun deui. Lamun opieun mah wadahan kana kelar kami ari katampian heula itu teu kuat bayeungjang. Cek Ambu Esin ngecagkeun bawa-bawaanana ari inyana terus bae ka kamar. Ari Nyi Mimi teu nyaritana naon, satu tas nunda ancak kesut bae muruka cai rek ngadon bebersih. Heuleut sawatara waktu saanak bojo geus ngarariung di pawon. Dina samak geus ngabarak kadaharan pamahanan tinu hajat. Tah Abah, kere daging muning ngeunah pisan menang ambu nu nyamaraanana oge. Ongkohan mah moal liat muning ngora jajalon kene ieu mah. Cek Ambu Esin nunda kere daging munding kana alas salakina. Ilahing arek Nyai, cek Ambu Esin deui bari ngareret ka anakna. Moal abdi mah ambu eta bae goreng betok sareng goreng jaher. Tembal Nyi Mimi leungeuna ngorongkong kana goreng betok. Berak bae sarerea dalahar bangun narikmat nakerana. Teu nikmat kumaha atuh dengan sangu kawilang lengkep pamahanan tinu haja. Biasa nama ukur belum asin karo sambal goang diemohan ku lalab seli atawa jombang. Peuting geus kaganti ku mangsa beurang, belah wetan pajar geus hibar mere tangara kasakumna pangeusi alamar capada. Geus tatan-tatan pikeun ikhtiar neangan kipayah. Sora manuk recet di sarada, pating gleber tina dahan kai kana dahan kai nu sejena. Lemur nagrak kawilang lemur gede, sok sanajan imahna ancal-ancalan tapi pangeusina kawilang loba. Urang lemur lolobana kasabna jadi panyawah atawa ka kebon, sawarehna purah balantik mapayan unggal wewengkon. Balantik teh icalan keliling nih nya, gemolan baju, mun icalan baju ngulilingan kampung bari digemol, atau makantong atau nyanak panci, tapi gitu teh sebatna balantik bala warginya. Di imah bakune pribumi geus tangian hararudang, Ambu Esin keur nyician cai kana teko. Nyi Mimi keur ngakeul sangu nu kareknya, bakune keur ngasur-ngasur seuneu ngagelekeun keur nyepan cau. Detek sangu heula ka dinya Nyai, bisi si Iting kaburu nyamper. Cek Ambu Esin bari mikeun daun cau meunang ngadeang tina hawu. Mangga Ambu. Walon Nyi Mimi terus bae ngawadahan sangu kanu daun cau diteteg kawas timel. Poe eta Nyi Mimi arek ka kebon Juragan Tarma digawe di kebon urusan kacang. Inditna kawas Sasari jeung Nyi Iting sobatna batur ulin ti bubudah. Pigaweun urusan kacang ukur 4 poeun, kalan-kalan sok kasambung ku pigaweun sejena. Nyi Mimi geus biasa.
Nyi Mimi geus biasa sok diteang ku Juragan Tarma samangsa aya pigaweun di kebonna. Juragan Tarma teh kaceluk jalma jegut loba pakayana, kebon jeung sawahna upluk-aplak meh diunggal tempat. Pamajikan Juragan Tarma ngaranna Buyaya geus kaceluk keked mengkene pahang kedekut pelit binti medit. Juragan Tarma jeung Buyayah boga anak dua, nu panggedena budak awewe sapantaran jeung Nyi Mimi, ari nu kadua lalaki umurna sakira 10 tahunan. Anak awewe Juragan Tarma ngaranna Nyi Aning atawa kawentar mah sok pada nyebut Enden Aning. Miboga rupa anu geulis sabab kaasuh ku pakaya kamodalan ku banda nu jadi kolotna. Da ayeuna mah ya aya geulis teh di modalan kudu ku duit bala wargi ya. Ngan hanjakal Enden Aning miboga sifat sombong adigung dumeh turunan jalma beunghar. Kitu sok aya we legekna seutik ya. Kadang dibere kaluwihan di luhur rata-rata tehnya mun urang di antara lingkungan teh marariskin basajan heug urang leuwih sok biasa we aya adat anu rada kumaha nya ngarobah gitu tak kitu resikona harta banda mah bala wargi. Sakira wanci meletek panon poe, Nyi Mimi geus init ka kebon dibarengan ku Nyi Iting. Ti imah Nyi Mimi ka kebon Juragan Tarma kawilang deukeut ukur meakeun waktu setengah jam. Sadatangna ka kebon, Nyi Mimi terus bae barang gawe nurusan kacang. Kebon kacang Juragan Tarma kacidalgana anu digawe aya oge aya kana 10 awewe jeung lalaki. Digawe di kebon mah kasebutna dugjir samangsa bedug terus bae ngacir alias baralik biasa gawe sabedug gitu ya bala wargi. Geus aya kana 4 poena Nyi Mimi digawe nurusan kacang di kebon Juragan Tarma. Lian ti nurusan oge sok nyabutan jukut nu geus jararangkung. Marengan dina poe eta Enden Aning jeung Raden Barjah ngahaja arulin ke kebon bebekelan balotram di kebon. Ari nu beunghar hayang dahar ngeunah teh init ka kebon. Urang mah unggal poe dahar di kebon oge anger bae teu mirasa. Cek Nyi Iting bari murak bekelna. Meneran waktu geus manjing pikeun reureuh heula. Nu jegut mah dahar di kebon oge sagala aya dengan sanguna. Urang mah mineng dahar di kebon ukur jeung belum pedak karo goang. Matak anger bae pahang. Walau Nyi Mimi bari seuri. Tekul bae duanana dalahar, nu sejen oge sarua keur dalahar, kaselang bari ngawarangkong. Cacap tina dalaharna Nyi Mimi jeung Nyi Iting nuluykeun deui hanca gawena. Memeh nurusan kacang. Nyi Mimi nyebutan jukut nu jarangkung ngaruang tangkal kacang. Jukut dialungkeun sina ngagunu kana jalan garitan, lamun geus ngagunu kakarek dikunjal atawa diakutan dipiceun kajarian. Teu kuhanteu sawaktu Nyi Mimi ngalungkeun jukut kana jalan garitan, Enden Aning meneran ngaliwat kelebah dinya dibarengan ku Raden Barjah. Pluk! Jukut nu pinuku taneuh leutak teh keuna pisan kana baju Enden Aning nepi ka lamokot. Panon Enden Aning nepi ka buncelik beungeutna nyeak beureum awahing ku nafsu, gantawang bae nyarekan laklak dasar ka Nyi Mimi. Dasar mata pedas sia teu neuleuh aya aing keur ngaliwat kebi. Kunjuk bikang bangkaruara. Cek Enden Aning bari kakepruk kana bajuna nu lamokot ku taneuh. Hapunten Den, dikatawis aya nu ngalangkung neme teh. Tembal Nyi Mimi awakna ngadeg-deg bari beungeutna pias awahing ku reuwas. Mata sia balotot tamuh kunyuk, payus jeung tangtungan si gaririwa. Enden Aning terus bae norowelang ngabudalkeun ka keuheulna. Gus Nyai, itu geda lain dihaja sugan. Cek Raden Barjah ngahuit ka Enden Aning.
Nen Aning teu ngawakca deui ngan panona muncereng keneh ka Nyi Mimi. Ari Nyi Mimi ukur ngeluk tungkul rumasa salah sok sanajan teu kahaja. Satu tas Nen Aning jeung Raden Barjah jarau pok bae Nyi Iting nyarita. Untung kene kana bajuna lamun kana beungeutna deuh atuh pisan kuring mah. Nyi Iting kawas nu puas. Untung kuring teu ditampilin oge Iting sia teh. Rumasa salah sugan teh teh nu ngaliwat. Walon Nyi Mimi asa reuwas kareureunnakeun. Heuda atuh bongan saha ulin ka kebon. Geus nyaho loba nu keur barang gawe. Untung kene ukur ka timul ku jukut. Coba lamun ka timul ku turus. Mana ting rengkot dah cokorna. Kitu ceuk Nyi Iting kawas nu ceukeu pisan ka Nen Aning teh. Geus Iting sok manjang ilaing mah. Arek ulin atawa kumaha bae oge di kebon da moal aya nu nyaram sabab manehna nu bogana. Heueuh nya. Nyi Iting nyikikik seuri. Pangke balik gawe urang nyimpang kabeh lande. Urang nguner bagelis jeung jomang keur marejeungna mararontok. Ceuk Nyi Mimi bari meungkeutan jukut arek dipikeun ka jarian. Hayulah Mimi. Ompreng teu make lalab rumah teh kurang ngeunah. Keun bae nepi ka burit oge duit bayaran mah oge engke oge bakal dianterkeun ku Jang Idoy. Temal Nyi Iting bari tonggoy nancepkeun turus kana taneuh. Sanggeus jukut rengse dibeungkeutan regeyeung bae dipangku ku Nyi Mimi dipikeun ka jarian aya kana 10 balikan. Nyi Mimi ngunjal runtah jukut ka jarian. Sanggeus dibersihan mah garitan jadi lalening bersih. Basa kadenge sora bedug ti tajuk. Nyi Mimi jeung Nyi Iting gura-giru meresan endongna kitu deui pagawe sejena. Meresan babawaanana. Nyi Mimi jeung Nyi Iting kebat kabeh lande. Arek nguner lalab rumah bawaeun ka imah. Kangaranan di pakebonan. Geus tangtu loba tutuwuhan nu jadi kusorangan. Sok dijieun lalab ku urang lemur mah. Nyi Mimi jeung Nyi Iting tonggoy bae leumpang ngurusuk mapai pakebonan. Ari lalab rumah anu biasa diuner ku Nyi Mimi kaya ning Jombang, Jombing jeung Jibun. Jibun mun pareng sok aya oge nu antanan. Gelang sawah, pucuk leuncah hayam geus puguh bagelis mah sakitu ngayang-ngayangna mararontok. Dina mangsa sariak layung, di imah bakune geus ngarariung saanak bojo, nying hareupan boboko sangu nu ngebul keneh. Dengan sangu kawilang basajan ukur goreng asin bakrik sambal goang jeung lalab rumah meunang ngunder Nyi Mimi. Minangka nu rada onjoy teh aya kere belut ngahaja bakune sok ngurek samangsa init ka sawah. Najan basajan tempo dalahar mah matak ponyona keranan. Nyata pisan kawasana pangeran masihan kanikmatan ka makhlukna teh. Temungguh najan loba dengan sangu nu marahal bakal kerasa nikmat. Sabab nikmat tu karasa angin kersana pangeran numur beng alam sadaya. Cacap dalaharna ambu esin terus bae ngunjal ngakutan wadah katampian. Ari Nyi Mimi diu keneh di pawon dibaturan ku bapana bahkune. Ieu Nyai tadi teh keur di sawah abah kadatangan Ki Muhdi nu taya lian nanyakeun perkara ilaing. Bahkune eureun heula ngomongna kaselang nyotan ududna. Nyi Mimi teu warang ngengklokan ngadago bapana cacap cumarita. Nyi Mimi geus tangtu apaleun saha ari Ki Muhdi lalaki kolot nu loba pamajikanana. Bakatnya ari beunghar mah sok itu meureun lagi. Bahkune nuluykeun deui cumaritana. Ku abah dijawab perkara anak abah mah urusan jinisna najan abah bapana teu bisa sakahiang mamaksakeun nu jadi anak. Sabab bakal goreng balukarna. Tak kitu ceuk abah teh Nyai mere wewengan ka Ki Muhdi. Sae pisan abah margi abdi ge teu sudi keur ngahiji sareng lalaki kolot perunyus. Teu sirikna boga pamajikan unggal lemur. Sakitu anak incuna geus rai. Nara alim abdi mah abah. Kitu ceuk Nyi Mimi ka Cidangewana ka Ki Muhdi.
Rasa maneh loba harta sok ngolong-ngolok ka kolotna sangkan anakna bisa dikawin. Abah ge ngarti nyai, moal kabongbroy ku pangabita nu teu pira. Abah rek cai heula teh sakedeung di magrib. Cek Bahkune laju cengkat gecelik bae init kacai saterusna mah muru ka tajuk. Sanggeus memeres hawu Nyi Mimi supaya ka kamarna. Dina hiji mangsa Bahkune katarajang kasakit parna, awakna beuki kuru beuki begang kusabab suda kana dahar. Geus diubar aber ku obat kampung tapi taya mendingna. Nu gering anger bae taya parobahan. Dina hiji poe kadatangan tukang ngubaran, lamun istilah zaman kiwari mah ahli herbal. Ceuk tukang ngubaran kasakit Bahkune kawilang geus parna pisan. Bisa cenah cager deui tapi kudu diubaran ku hiji tutuwuhan nu kawilang langka jeung hargana mahal. Harita oge dibere ubar keur saheulaan mah tetela Bahkune rada rerep panasna teu nyebret teuing. Ceuk tukang ngubaran deui, lamun geus aya duitna tepungan bae manehna ka lemur bitung tempat manehna nganjer. Nyi Mimi kacida bingungna, sasat keur dahar oge sakitu seuseut seuatna. Ayeuna katambahan kudu meuli ubar keur bapana. Puguh bae matak pugag pilampaheun, matak reuntas pangharepan. Arek nginjem ka tatanggana sarua kaayaanana teu beda jauh jeung manehna. Lir ibarat pajengut-jengut jeung nu dugul, silih reweg jeung nu butak. Nepi ka hiji poe Nyi Mimi indit nepungan dulurna nyaeta Mang Jaed ka lemur Cidamar. Ari Mang Jaed teh sasat adi bapana, mun nili kayaan mah Mang Jaed teh kaasup jalma aya, najan teu kasebut beunghar oge. Marengan harita teh poe keur hujan, disusubuh hujan teureureuh kawas dicicikeun ti luhur langit. Nyi Mimi indit ngiciprit ukur di tiung ku totopong, bajuna ribeg lences ku cai hujan, lencesling. Nyi Mimi leumpang lalaunan, kusabab jalan nu kasorang ka cidala leueurna, sababaraha kali ti seureuleu meh-mehan labu. Nyi Mimi geus teu malire awakna nu jibruk, terus bae leumpang mapai jalan pakebonan. Nu aya dina pikiran Nyi Mimi bisa menang duit keur ngubaran bapana. Akhirna Nyi Mimi teu burung anjog ka lemur Cidamar, terus bae muru imah mangna nyaeta Mang Jaed. Sanggeus tepi terus bae Nyi Mimi uluk salam. Ti jero imah aya nu norojol, hiji awewe tengah tuwu, taya lian eta teh Bimumun pamajikanana Mang Jaed. Teu nitah ka jero sumawona ngaku ka anak dulur. Bimumun gasik tumanya ka Nyi Mimi maksud jeung tujuan pangna datang ka imahna teh. Teu talangke Nyi Mimi nyaritakeun sagala rupana ka asup bapana nu keur nandangan kasakit. Tah kitu bibi memanawian amang, sareng bibi gaduh artos abdi bade nyelang heula kanggo lanandong si abah. Kitu pokna Nyi Mimi gadona norok tok kabulusan. Mang maneh teh keur suwung, geus 2 poe teu balik keur balanti keur dagang ka lemur girang. Najan aya mang maneh oge moal kabahanan sasat usahana keur tiiseun ieu teh. Itu ceuk Bimumun. Kemudian kurawed hase matak pika nyerieun. Sakali deui bibi memanawian bibi gaduh awatos kepun bapa ukur ngalempreh suda kana tuang. Ceuk Nyi Mimi teu sirikna semah depong ka bibina. Teu boga duit boga dina bogana ge keur namahan modal usaha lain nginjemkeun ka nu teu pararugu. Nu matak montong gering atuh sakirana ngariweuhkeun ka batur mah. Panon Bimumun ngapurileng ka Nyi Mimi. Celetit aya nu ngaceletit kana ati Nyi Mimi, ngadenge kekecapan bibina teh. Ilaing teh gerak kawin, ngara aya nu ngajelmakeun, tong pipilih da lain turunan menak
arek menangkeun kolot atawa dicanung oge taya bayana. Nu penting mah tengah hesekeun batur, teu hese kana dahar. Kitu pok Nabi Mumun nyabit kana urusan nu sejen. Bi Mumun ngaleos ka jero, teu lila kadinya deui bari ngagiwing endong leutik. Juga itu geura balik, lain ngajurungkeun laku sabab bibi teu lebak keneh pagawean. Leungeun Bi Mumun ngalungkeun endong leutik ka lebah Nyi Mimi. Tah aya beas 2 liter bisi bae nu gering hayang dahar. Cek Bi Mumun deui bari ngaleos ka jero, tuluy nutupkeun panto imahna. Nyi Mimi ukur coloho, teu nyangka bibina wasa nyarita nu teu munasabah. Panona juuh ku cimata, kanyeri jeung kaperih nyasaak hatena. Bari nyusutan panona Nyi Mimi cengkat terus bae ini ti imah bibina bari ngajingjing endong leutik. Saja jalan cipanon Nyi Mimi taya kendatna, ras kunana si bandiri nu keur netek semplek nincak semplak. Nyi Mimi lempang rumanggieung, awakna beuki jibrug ku cihujan nu taya raatna. Bibir Nyi Mimi geus geunteul balas kahujanan jeung kabulusan. Duh, Gusti, kieu teuing narasiban teh. Ukur meunaka tu kena. Kitu cumritna hate Nyi Mimi mangsa harita. Kolei nyai, kilat ngolei nyai disusul ku celekurna sora guludug. Nyi Mimi nepi ka ngarempod awahing kureuwas. Sorodot, blug Nyi Mimi labuh nepi ka nangkarak bengkang. Awakna lamokot ku leutak, endong leutik pamahanan Bi Mumun tamplok. Beasna kabeh bahe kana cileuncang. Nyi Mimi nguniang hudang, panona neuteup beas nu palid ka bawa cileuncang nu ngagulidag. Awahing ku aral, hing bae Nyi Mimi ceurik bangun ka nyenyerian. Jadi kumaha Nyai, satuju atau onto? Cek Juragan Tarma panuna neuteup ka Nyi Mimi. Teu tiasa dikirangan deui manawi juragan. Tembal Nyi Mimi bari rengku. Dengekeun Nyai, sakabeh nu nginjem duit ka kami geus pada nyaho. Lamun jadi lamun nginjem 10 talen teh kudu mayar deui jadi 20 talen. Tapi lamun sajero 3 bulan teu bisa mayar, jawayana sawah bakune ku kami arek dijabel. Cek Juragan Tarma ngeceskeun deui ka Nyi Mimi. Sajongjonan mah Nyi Mimi ngahuleng, teu dicokot sasat butuh keur ngubaran bapakna. Lamun dicokot geus pasti bakal kajiret ku hutang ka Juragan Tarma. Tapi antuk nama Nyi Mimi nya tujuan kana kahayang Juragan Tarma, sabab geus bingung niangan waragad keur ngubaran bapana. Rek nginjem ka saha, lumpat ka dulur kadon menang ka nyeri. Sanggeus Nyi Mimi satuju mah, Juragan Tarma ngasongkeun kertas perjanjian minangka keur bukti. Utrut bae Nyi Mimi neken teu loba deui pamikir. Kersaning pangeran, satu tas bahkune diubaran ku tutuwuhan nu langka jeung mahal teh. Kaayaanana beuki jagjag maju ka cager. Akhirna mah bahkune pulih ka bihari, cager teu sakara-kara. Tapi nya kitu, bahkune jagjag waringkas deui, tapi hutang ka Juragan Tarma kudu gancang dibayar, sabab sawah bakal dijabel lamun hutangna teu kabayar teh. Nyi Mimi neangan akal jeung tareka, sangkan mangih jalan keur nutupan ka beung berat ka Juragan Tarma. Tapi Nyi Mimi pangawakan awewe, ukur bisa jumrit berang beuting kanu ngusik malikeun dirina. Nyaeta Allah numur beng alam sadaya. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui, cag urang tuna ieu lalakon Ratu Jin Teloheor, lalakon Nyi Mimi. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui.
Bobot sapanun carang sapakan cak urang tuna di hanjuang siang, urang tenen di handelem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.